Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sareng rerencangan anu kusim kuring dipihormat langkung dipayun urang panjatkeun syukur ka Allah Subhanahu wa taala Tuhan nu esa nu mabamasihan hidayah sareng inayana ka urang sadayana janten urang sadayana tiasa kempel di acara ieu dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kali salam mugiat dileuleukeun ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargi para sahabatna sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wasta abdi Zahratul Jannah simkuring ngagumpanceun janten panembu catur teu hilap ngahaturkeun rewu nuhun ka pangjejer Ibu Yeliza Fajriyah RSPD serta Ibu Bapak Guru kalira rancangan anu sapertos kersa hadir dina ieu kempelan kanggo beder sareng ngadiskusikeun pasoalan ngagunakeun basa Sunda dina kahirupan sapopoe. Kukituna supados teu nya kolong kana waktos, hayu urang sadaya buka ieu sawala kaosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru kalira rancangan anu simkuring dipihormat sarta acan nica ka acara anu salajengna supados teu bisa saha simkuring saja nepangkeun pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna nyaeta Ibu Yeliza Fajriyah RSPD anu asalna ti Majalengka Bogor kaping 11 Mei mantena mangrupikeun guru basa Sunda lulusan ti Universitas Pendidikan Indonesia. Wilujeng enjing Ibu Yeliza Fajriyah hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin supados leuwih leleman ngeunaan jejer anu bade dibahas urang sadaya hayu urang regepkeun kamandang ti pangjejer. Sumangga Ibu Yeliza Fajriyah RSPD kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Yeliza Fajriyah RSPD anu atos ngadugikeun pasoalan jalaran kitu kusim kuring bade langsung wae masihan waktosna ka rerencangan sadaya supados mairan ngadugikeun pamendak masing-masing. Sumangga anu bade mairan hatur nuhun ka rerencangan anu parantos ngedalkeun pamendakna sawala urang janten rame. Tina sawala anu tadi didugikeun nembe ku Ibu Yeliza Fajriyah rupina tiasa dicindakeun yen anu penting teh nyaeta kasadaran urang ngagunakeun basa Sunda dina kahirupan sadidikeun. Bapak Ibu guru kalira rancangan sadayana anu kusim kuring dipikahormat rupina sakitu anu tiasa kapindangkeun dina ieu sawala. Hatur sewu nuhun kana perhatosanana ti sadayana. Hapunten bilih aya kakurangan sareng kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.